geus sagedangdan, make baju pangsi diket perambang semplak, make kumis palsu sagala rupa. Persis bae dangdanana teh siga saurang jawara kahot anu boga ilmu luhung sugih ku pangarti. Kot kana parukuyan tuluy diuk sila di tengah imah. Nungguan Ceuwin jeung Nyimas Anah anu rek ngatangu ka manehna. Katampo Bahdayu teh ngahulang mikir, neangan piomongkeun supaya Ceuwin jeung Nyimas Anah teh yakin ka manehna. Cek si Intang jalma oe batuna si Wiwin make perhiasan anu reunceuh pisan. Lamun bener teh halus ya. Kumaha bae carana ku aing kudu bisa kapimilik tah perhiasanna. Garentes Bahdayut bari tarangna katampo kerung. Teu lila Bahdayut katampo unggut-unggutan. Sigana mah mainna geus meunang akal. Lah, gampang. Cenah eta jalma teh hayang ngusir arwah salakina anu geus paeh. Pastina ge arwah salakina teh meureun marakayangan. Bener. Lamun kitu mah gampang atuh carana. Garentesna deui Bahdayut terus cengkat udang lempang buru kalawang imah. Breh katempo Sintang keur cingcing cat teu puguh laku. Sigana mah meureun Sintang teh kesel nungguan tamuna anu can datang keneh. Ku Bahdayut tuluy Sintang teh dicalukan. "Entang, ka dieu heula euy. Dewek aya perlu," cek Bahdayut. Sintang ngaliuk tuluy nyambalan. "Aya naon atuh, Bah? Ka dieu. Dewek rek papatah heula." Teu talangke Sintang nyamperkeun pok Bahdayut ngomong deui. "Dina keneh euy tamu teh. Duka atuh, Bah. Puguh kuring ge kesel. Hari tadi mah tuh aya di belah ditu lan heunta kaloa. Tapi nah hanya geuning cenah teh keneh, Bah." Tembal Sintang. "Geus kajeun teuing. Sigana mah meureun-meureunnan heula lantaran carapeun sigana mah. Lantaran nempang teh pananjak. Nya sigana mah, Bah. Susulan teh ulah. Teu kudu. Tapi lain euy, dewek nanya deui yeuh ka ilaing. Bener teu tamun saurangna teh katampona jalma jegut." "Bener pisan, Bah. Malah lain cakur jegut cek kuring mah. Tajir cek istilah budak ayeuna mah. Atuh perhiasan anu dipakena oge reunceuh pisan, Bah. Lain bae dipake dina leun, malah dina gedangan sukuna oge dipake. Keur mah geulis ongko Bah kolot-kolot ge. Lumayan yang Abah." Bahdayut unggut-unggutan. "Alus atuh euy ari kitu mah alus pisan. Ayeuna kieu euy. Si laing geuwat teangan suluh kaloba. Terus bawa ka kolong imah. Kae lamun dewek nenjag talupuh 3 kali, eta suluhna ku ilaing beuleum. Asupna sina asup ka luhur kana salah-salah talupuh. Engkepan ku dewek teh disebutkeun eta teh asup curig, asup nu bakal jadi curig. Kitu. Geus atuh samak macek dewek." Sintang kerung. "Tapi naon maksudna, Bah, kikituan teh?" "Geus mantong loba tatanya sia. Seturutun we perintah dewek." Sintang rek ngabdi ngomong. Tapi ku Bahdayut kaburu katempo rentang-rentang rada jauh aya nu kelempang duaan, kadang kehalangan kudang daunan, kadang katempo jelas. Nampak itu Bahdayut buru-buru nitah Sintang indit. "Geus kuat eling indit ka ditu Tang. Tuh tamuna geus datang. Kadepos ya laksanakeun popotah aing tadi," cek Bahdayut. Atuh hari kitu mah geus coba ngomong deui Sintang teh kuat-kuat bae indit ka tukang rek ngalaksanakeun tugas ti Bahdayut. Sedengkeun Bahdayut nah buru-buru asup ka jero pura-pura sila mendeko yang hareupan parukuyan. Ari jalma nu duaan katempo tadi nu kelempang teh si Oreng Ceuwin jeung Nyimas Anah. Maranehna rada telat datang kulantaran tadi Nyimas Anah namopo teu kuateun lempang. Kapaksa duanana ngareureunnan heula tadi teh. Ayeuna maranehna geus aranjog ka palatan imah Bahdayut. "Iya, imah Bahdayut teh Ceuwin?" tanya Nyimas Anah bari panonna nempoan kaayaan di tempat. Samemeh Ceuwin nimbalan kadenge anu nyalukan di jero imah. "Langsung bae ka jero Neng Wiwin, Nyimas. Geus cita tadi abah nungguan. Sok langsung bae asup ka jero," cek jalma anu ti jero anu si Oreng Bahdayut. Maena ngahaja nyalukan kitu teh supaya Ceuwin jeung Nyimas Anah percayain pisan naon manehna teh dukun nepus para disakti. Anu padahal mah Bahdayut teh geus naung heula ti salah-salah bilik. Pangaruhna pikeun Nyimas Anah jeung Ceuwin mah nerapisan. Duana ngarasa kaget lantaran cek pikirna Bahdayut teh bener-bener sakti. Can nempo can naon oge geus nyahoun maranehna daratang. "Saha eta nu agaroan teh Ceuwin?" tanya Nyimas Anah. "Ji, eta teh Bahdayut. Bapak-bapak ancece teh ya. Tuh pancek cucu oge Bahdayut malung elmuna. Buktina bisa apal ti heula urang datang ka dieu teh," cek Ceuwin mending ngerasa reueus lantaran cek panyangkana mah bener Bahdayut teh memang sakti. "Benernya Ceuwin, teu sangka lamun kitu mah pasti Bahdayut teh bisa nulungan kuring atuh nya, Ce," cek Nyimas Anah. "Ji, atuh pasti Nyimas. Geus ayeuna mah gua tuang ka jero," tembal Ceuwin. Atuh geus teu loba omong deui duanana langsung bae ngalacat kana golodog. Terus uluk salam.
Punten Abah, simkuring duaan bade ngaganggu ya. Cek Cewiwin. Nya teh naon, geus kawat ka jero. Ulah asa-asa, da geus ditungguan ku Abah teh tadi oge. Tembal Bah Dayut. Atuh tuluy bae Cewiwin jeung Nyimas Anah teh arasup ka jero. Breh katempo Bah Dayut keur andip praksila bari nyang hareupan parukuyan. Sanggeus arasup Cewiwin jeung Nyimas Anah tuluy marunjungan. Ku Bah Dayut dititah Dariuk. Sok caralik, Neng, caralik Nimas, calik. Ulah asa-asa di dieu mah. Cek Bah Dayut. Sumuhun, hatur nuhun Abah. Tembal Cewiwin. Ari Nyimas Anah nama can loba omong. Tuluy bae main nama diuk emok wali rengkuh. Meureun ngarasa serab ku elmuna Bah Dayut gitu. Meureun cek pikir Nyimas Anah mah. Lantaran Bah Dayut teh disangka nama jar merung elmuna jembar ku pangabisa. Aya naon ieu teh Cewiwin, Nyimas? Kadari teh pastina meureun sieun diudag-udag ku arwah salaki Nyimasnya. Cek Bah Dayut ujug-ujug ngomong kitu bae. Atuh Cewiwin jeung Nyimas Anah teh beuki kaget. Maranehna beuki yakin bae lamun Bah Dayut teh bener-bener weruh sadur winarah. Sampai nyaho kana maksud tujuan maranehna padahal macan disebutkeun. Nyimas Anah langsung bae ngaharewas ka Cewiwin. Cewiwin, si horeng benernya Bah Dayut teh sakti. Cek Nyimas Anah ngarewas. Ji ari Nyimas pancek kitu oge kitu Nyimas. Tasi buktina orang can nyarita oge Bah Dayut mah geus uningaheun. Tembal Cewiwin bari sarua main oge harewasan. Nempok Cewiwin jeung Nyimas Anah harewasan kitu Bah Dayut ceurileutik. Tah sia geus mimiti beunang kaeurad ku aing tah. Wah bener-bener bogo ieu mah yeuh tinggal com giriwil. Dasar milik gede aing ayeuna poe ieu yeuh. Gerentas Bah Dayut bari panonama terus bae meretet kana perhiasan anu dipake ku Nyimas Anah. Ti corona katempo olok-olokan nguruy siga bae ucing nu manggih lauk. Kunaon kalah harewasan kitu bae Neng Wiwin, Nyimas, sok kedalkeun naon maksudnya geulis tuan ka dieu teh? Bener teu nu cek carita Abah? Bah Dayut tumanya. Sumuhun, leres pisan eta teh Abah. Eta pisan anu ngalantarankeun sim abdi doan ka dieu ngades ka Abah teh. Tembal Cewiwin. Sumuhun kitu Abah, sim abdi teh maksana mah bade nyuhunkeun pitulung ka Abah. Nyimas Anah oge ilu ngomong. Bah Dayut unggut-unggutan. Gampang atuh eta mah Nyai, Nyimas. Nu kitu mah cetek, gampang ku Abah mah ditarekahan. Cek Bah Dayut. Atuh Nyimas Anah jeung Cewiwin teh meuni bungaheun pisan ngadenge omongan Bah Dayut kitu teh. Hatur nuhun pisan Abah. Pami Abah tiasa ngabantos abdi mah sabaraha oge biayana ku abdi bakal dibayar. Cek Nyimas Anah langsung bae ngomong kitu, padahal biasa mah Nyimas Anah teh koret. Tapi teuing kulantaran buku bungah-bungahna main aja di keceplosan ngomong gitu. Da buktina sanggeus ngomong rek mayar biaya teh Nyimas Anah teh langsung bae nengkrep deui sungutna. Waduh, geuning ieu sungut meni gagabah ngomong teh. Kumaha lamun maena minta bayar mahal. Waduh, meureun aing teh rugi gede. Gerentas Nyimas Anah. Ari Bah Dayutna barang ada yang Nyimas Anah ngomong gitu teh katempo mesem. Pok maena ngomong sigan heueuh. Ye, Abah mah ikhlas Nyimas. Teu kudu aya biaya sagala rupa ka Abah mah. Gratis alias cuma-cuma. Dah tanya bae tah ka Cewiwin anu sok biasa ka dieu. Sok Cewiwin Abah sok minta bayaran teu, pan teu lain ce. Cek Bah Dayut bari ngareret ka Cewiwin. Leres pisan kitu Abah. Abah mah teu kantos nyuhunkeun bayaran pami abdi nyuhunkeun pitulung teh. Ngan abdina nu ngartos. Cek Cewiwin. Atuh ngadenge kitu mah Nyimas Anah teh ngemplong. Cek pikirna geus teu kudu ngalurkeun waragar gede ari kitu mah. Hatur nuhun atuh Abah pami kitu mah. Si horeng Abah teh jalmi sae geuning jalmi jembar. Jalmi tukang tutulung kanu butuh tatanan kanu susah. Cek Nyimas Anah. Dia ngomong gitu teh Bah Dayut meniti kembung-kembung bae liang irungna. Pok manehna ngomong deui. Ah batur geus arapal Nyimas. Neng Wiwin. Ari Abah mah lamun tutulung ka batur teh can pernah minta bayaran. Ikhlas Abah mah. Cek Bah Dayut. Terus pami kitu abdi kedah kumaha Abah? Abdi memang cinta jeung kapan banget abdi teh. Tapi pami abdi kedah dicanda ka kuburan mah ih sieun atuh kudu ngabaturan kitu mah alim Abah. Cek Nyimas Anah. Sumuhun Abah bantosan karunya Abah. Cewiwin ilu ngomong. Bah Dayut teu nembalan. Tapi katempo mahina diuk si dakep si nuku tunggal. Matana peureum ari sungutna kunyem-kunyem. Siga bae nu heueuh keur mapatkeun jampe pamake. Padahal mah mahina teh keur mikir kumaha carana supaya sakabeh perhiasan anu dipake ku Nyimas Anah teh pindah kana leungeut manehna. Wah, geus beuki lindek bae yeuh bogo teh.
Tapi kumaha carana nya supaya aing gampang teu matak picil gaeun eta we bisa mikeun kabeh perhiasanna ka aing. Gerentos Bahdayut ari Ceuwin jeung Nyi Mas Anahna terus mencrong ka Bahdayut anu masih keneh siga nu keur mapatkeun jampe pamake. Malah ayeuna mah katempo awak Bahdayut teh siga nu ngageter sagala. Teu lila Bahdayut katempo bentar napasna haeho. Siga nu capek kok mahna nyarita. Aduh, berat geuning Wiwin. Nyi Mas, eta si horeng arwah salaki Nyi Mas teh geuning nuturkeun. Mumuntang tah dina perhiasan anu dipake ku Nyi Mas. Waduh bahaya lamun diantepkeun teh Nyi Mas. Bisa nyekek tah ka Nyi Mas. Cek Bahdayut. Maneh kitu Nyi Mas Anah ruas. Nular sabah? Dina perhiasan anu mana? Tanya Nyi Mas Anah bari beukeutna sepa. Eta perhiasan anu dipake dina leungeun Nyi Mas. Awas ka hade. Ku abah katempo siga noreknya kayak ka Nyi Mas. Cek Bahdayut. Oh tuh Nyi Mas Anah beuki soak jeung sasah bae. Saking ku soak jeung sasahna eta perhiasan anu dipake ku mana teh langsung bae dibuka, blewor dibabetkeun. Kudu prak-prak dina talupuh di palbajuru. Gorolong. Nampok itu Bahdayut curing hak. Celang runcat rek nubruk perhiasan, tapi perhiasan teh terus ngagerolong. Tungtung namah molos kana liang kulotrak kadenge ragrag ka kolong himah. Sedangkeun Bahdayutna kalah tidak gor kana juru tiang himah. Atuh Bahdayut teh mending ngagoak tatampoan aranya i kararoneng. Waduh, harem ciadol teh leupas pisan. Cek Bahdayut. Ceuwin jeung Nyi Mas Anah aralohok. Disangka kemaraneh nama anu disebut teu pas ku Bahdayut teh arwah juragan Samin anu teu bisa katewak. Aduh, atuh kumaha Bah? Pamili pas kitu mah meureun masih keneh ganggu arwah pamangkat abdi teh nya Bah. Cek Nyi Mas Anah bangun ku sieun keneh. Sedangkeun Ceuwin ngan saukur cicing ari paromana mah katempo kasima. Di sejen pihak Bahdayutna sorangan ngarasa reuas lantaran mahna keceplosan ngomong. Waduh cilaka, hampir bae aing kanyahoan ya, aing keceplosan ngomong. Ngan aya keneh untung duanana teu ngalartieun. Gerentos Bahdayut. Tuluy Bahdayut teh ngudiang hudang balik deui ka tempat tiupna. Kumaha Bah, awarah pamangkat abdi teh tiasa kana katewak henteu? Pamit ka katewak mah kumaha teu meureun bahayanya Bah? Tanya Nyi Mas Anah deui bangun ku sieun. Bahdayut ngareng hapeula panjang. Enya Nyi Mas, tapi keun ku abah rek ditarik deui. Ayeuna mah ku abah rek disambat pisan sina asup kana awak abah. Tembal Bahdayut can eleh akal. Bertuluy mainna udang ngagerentas dina hatena. Ayeuna kudu aing cara kadua ye. Aing kudu nenjang talupuh 3 kali supaya sintang belum suluh. Hasupna sing nglun ka luhur anu pajarkeun haseup curig. Heuh bener kitu. Keur Bahdayut ngahulang kitu, Ceuwin ngomong. Tapi henteu ngabayakeun mah kitu Abah. Tanya Ceuwin. Moal keun lamun geus aya dina awak abah mah rek ditaklukkeun. Ayeuna mah perhatikeun bae ku Nyi Mas jeung Neng Wiwin. Ayeuna abah rek ngatrukeun deui ilmu. Cek Bahdayut sigan heueuh. Mohon atuh Bah, sok kumaha bae carana Bah? Anu penting mah abdi tiasa salamet. Arwah pamangkat abdi sina sampurna ulah ngakalahkeun deui abdi. Cek Nyi Mas Anah. Bahdayut teu nembalan, manehna tuluy sidakap deui. Sigan heueuh, matana peureum deui, bibirna kunyem-kunyem. Teu lila Bahdayut terus udang sangkat nangtung. Tuluy ngomong bari nain jerag kana talupuh 3 kali. Si arwah marakayangan anu aya di tempat ieu, geura asup sia kana awak kaula. Cek Bahdayut bari nain jerag talupuh 3 kali. Blig. Parang jeung Bahdayut nain jerag talupuh, sintang anu geus diparentahkeun ku Bahdayut cicing di kolong imah ngarenjag. Wah, si abah geus mere tanda ye. Aing kudu gawat-gawat nyanget ceuneu. Gerentos sintang bari tuluy kosrek bae maenang ngasrekeun ceuneu. Gur disundutkeun kana suluh anu geus ditumpukeun. Atuh kulantaran suluhna garing, seuneu teh langsung wae gur hurung. Tapi tangtuna mah hurungna gede, eta seuneu kalah nyamber kana talupuh. Talupuh ge hurung. Pas marengan talupuh anu kasundut teh handapun pisan bujur Bahdayut. Anu ayeuna geus diuk sila deui. Atuh tangtuna bae Bahdayut teh mending kegarabagan lir beunteur kasaatan, bujurna karasa panas. Wadaw, harem ciadol. Nah ieu bujur aing panas, waduh, dasar bangkawara. Cek Bahdayut bari kegarabagan. Hari seuneuna beuki lidah beuki ngabeula. Malah ngarereb kana samak jeung bilik. Atuh hendak sakedeung oge imah Bahdayut teh langsung kadurukan. Nyi Mas Anah jeung Ceuwin reuas. Halah, cilaka Nyi Mas. Sigana masih abah teh eleh meureun teu kuateun ngalawan arwah Kang Samin. Buktina ieu imah kalah kauruan. Hayu guat kabur Nyi Mas. Cek Ceuwin bari geus teu loba omong deui, peurang-beung bae main ama lumpati heula. Atuh Nyi Mas Anah ge reuas tuluy buru-buru ngudag. Ari seuneu beuki lila beuki ngagedean. Bahdayut anu aya keneh di jero bener-bener kakurung ku api. Rek luncat keluar tapi geus kahalangan. Bahdayut tulung-tulungan. Entang, tulungan aing sia, keuat tulungan aing ieu aing keduruk.
Cek bahdayu tua kau ngan aja kalah sintang nate geus kabur ka mana cak urang Tunda. Ayeuna urang balik deui lah nyaritakeun kayaan si Bugel, si Cungkring katut Aki Juned. Katempo Aki Juned jeung si Cungkring keur ngajaloprak rada jauh ti kurut saung Aki Juned anu geus kaduruk. Sedangkan si Bugel keur diuk teu jauh ti maranehan duaan. Untung masih kena salamet nya Ki. Teu kunaon Ki. Eta salina geus kitu kurut kaduruk. Cek si Bugel bari mencrong ka Aki Juned. Katempo awak Aki Juned teh hideung jeung loba anu melepuh kurut kaduruk. Teu kunaon-naon sia, sidik dewek ripuh kieu gara-gara kaduruk. Eta sia gara-gara na batu sia tah si Cungkring. Dasar bangkawara sia. Cek Aki Juned. Ih ari Aki geuning ngalahin uing atuh Ki. Pan Aki anu salama. Nah kalah kaduruk uing atuh. Tembal si Cungkring bari katempo rada nyengir ngarasakeun awakna anu pati ciletot keneh. Disalahkeun ku si Cungkring kitu, Aki Juned hudang. Tuluy maksakeun leumpang nyamperkeun ka si Cungkring. Teu loba omong deui celebet beungeut si Cungkring teh ditajong ku Aki Juned satarikna. Atuh si Cungkring anu keur ngarasakeun kanyeri teh mending ngagoa. Karasa tajongan Aki Juned teh kumaha mending ngaburi nyai. Waduh ampun Aki, ampun. Cek si Cungkring. Sauk sia, ngomong naon di sia? Gara-gara sa sia tadi yang kabeuleum ha? Aki Juned nanya deui bari melotot. Nya tuh pan gara-gara Aki. Tembal si Cungkring. Barang si Cungkring nembalan kitu celebet deui si Cungkring didajong deui ku Aki Juned. Ayeuna mah beurang teh kana iga burung lah si Cungkring ngagoak deui bae. Ampun Aki, ampun. Uing ulah disiksa Ki, ampun. Cek si Cungkring deui. Heuh atuh sok sia ngomong deui. Gara-gara sa sia aing teh kabeuleum ha? Cek Aki Juned ngomong deui. Bari sukuna geus siap-siap rek ditajongkeun deui. Atuh si Cungkring teh beuki soak. Ayeuna mah kapaksa mahena ngaku salah. Nya Ki, ampun Ki, nya. Nya da uing gara-gara uing Ki, ampun Ki. Tembal si Cungkring bari popoyong kodan. Beureun sia ditajong deui ku Aki Juned. Tah kitu sia. Ari boga salah mah sia kudu ngaku. Nya Ki, ampun uing Ki. Tembal si Cungkring deui bari popoyong kodan. Ari dina hatena mah gulunuk. Heuh dasar aki-aki terus tunjung. Sidik mah anu salah geus ngabudung ka aing. Aing keneh nu disalahkeun mah. Lamun aing wani diwawajak tah aki-aki burung teh ku aing. Kerantos si Cungkring, hari si Bugel mah teu loba omong ngan saukurna teh kanu duaan. Ayeuna jeuleuh teu saung aing kaduruk sia. Ieu gara-gara sia duaan. Jadi nyaraneh nu kudu tanggung jawab. Mun henteu dipodakan kabeh sia ku dewek. Si Bugel ruas lantaran cek pikirna geuning manehna ka bawa. Geuning kuring ge disalahkeun Ki. Cek si Bugel, heuh da sia ge salah. Mun teu ngaku salah podalan sia ku aing. Cek Aki Juned bari molotot bari deungeunna geus beber-beber berek kampiling. Atuh numpuk kitu mah si Bugel teh ruas. Jadi akhirna mah daripada cilaka masih di rumah sage mahina jadi ngaku salah. Nya Ki uing aku salah Ki. Uing ulah dina Ki. Cek si Bugel bari merungkut. Ari si Aki Junedna masih keneh molotot. Ayeuna kulantaran si lain dua anu salah. Si lain kudu mayar ganti rugi sia ka dewek. Arti sia. Cek Aki Juned, si Bugel jeung si Cungkring silih reret. Kumaha ari geus ieu kakak? Geus turutin bae daripada urang silaka sia. Tudah sia gara-gara nama. Nampo si Bugel jeung si Cungkring kalah silih reret kitu, Aki Juned nyentak deui. Ye sia kalah silih reret kitu. Rek mayar ganti rugi moal sia ha? Si Bugel jeung si Cungkring ngarenjak. Nya Ki, uing duaan rek mayar ganti rugi, tapi kumaha carana Ki? Uing duaan teu boga duit. Aki Juned nyerengeh. Dasar beleguk sia. Ongkos sia duaan teh aku rampok. Atuh sia karya rinit kali itu bae ngarampok. Hasilna setokeun ka dewek. Ngarti sia. Cek Aki Juned. Nya Ki, uing ngarti. Tapi kumaha Ki? Uing duaan teh anu jauh ti Aki. Sieun Ki, lantaran uing duaan teh pan diudag-udag bae kudu diwajulit pocong Ki. Tembal si Bugel. Nya Ki, uing emung panggih jeung jurig cek Ki. Uing isin Ki. Jadi uing alin pendak Ki. Cek si Cungkring ilu ngomong. Si Aki Juned ngahulang sakedeung, teu dilapok mahina ngomong. Beres gampang eta mah. Ku dewek dibere nyaho kumaha carana naklukkeun jurig pocong. Cek si Aki Juned. Si Bugel jeung si Cungkring bungaheun. Sok atuh Ki bere nyaho heula kumaha carana supaya uing teu diudag-udag bae ku jurig pocong. Cek si Bugel. Nya Ki, bejan heula uing nya Ki. Si Cungkring ilu ngomong deui. Sia duaan kudu nyokot waehna. Tuluy bawa ka dieu. Ku dewek rek diparancahan supaya jurig pocongna takluk ka maraneh duaan. Nanti teh sia. Cek Aki Juned.
Tapi kumaki lamun uing ke maling pocong jadi kalah datang ngeulekan. Ih, uing masih ieun ki. Cek si Cungkring. Dasar belaguk sia mah. Nya paling berang-berang atuh. Sok sia guat ka itu. Guat ari di mumpung berang keneh. Cek Aki Juned. Si Bugolnya si Cungkring si leret deui. Si Aki Juned molotot deui. Jeh sia kalah saricing bae. Geuwas si ari ka itu. Nya atuh ki. Uing rek ini teh keneh. Tembal si Bugel kan waktu saseep. Dongeng karangan pribados Kang Abun Burhanuddin hapunten kakirangan namu ya katampi kalain kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.